Dongeng Siluman Piit bagian ke-8. Paso sore hari tate Ki Imin keur nanya we ka si Chandra, naon cenah kumaha cenah ayeuna kaayaan Haji Aman teh. Si Chandra teh, bobohan manehana nama mineng ka imah Pak Haji, tapi tara nanyakeun sakumaha saestuna. Da meureun manehna mah ngan ukur nyokot doma jeung nyokot korang da kuli teh. Nya oge sok ngadenge kabarna ngan teu pati apal. Nya eta Ki, uing teh ari ka imah Pak Haji mah mineng Ki, tapi tara asup ka jero, paling nanyakeun hungkul ti luar. Ya jangan ngahaja ningali gitu. Jadi tepati apal kaayaan Pak Haji teh seperti kumaha ayeuna gitu Ki. Tapi ngarungu mah da tos aya eta non teh putrana teh Ki anu di kota ning Ki. Eta Dan Surya nya mun telepat mah nya namina teh. Dan Surya. Teu lila didinya rentang-rentang ti kajauhan aya nu datang. Horeng si bana horeng geningan eta teh Mang Obon. Nuju naraon geningan yeuh, bangun nuju ngaso. Di tepas di baturan atuh kopiun tuh. Nyawa Mang Obon ngopi na oge saya aya aci kopi mah arek ngopi Mang Obon. Ento Ki, uing mah ka dieu teh ngajak Ki, arek ngajakan yeuh si Chandra. Tadi teh sahabat kuring sok ninggalian da ka ditu kuring mah ka Pak Haji Aman gitu. Maksud teh pada ada pangdeket na ujung kuring. Ujung deui dipikir-pikir mah kasawat Pak Haji teh juga mirip-mirip ujung kasawat pamajikan kuring. Sok aya sasarna cenah Ki, ngan entu tika awung-awungan jika kasurupan mah kos pamajikan kuring mah. Tika kitunya Pak Haji teh naon atunya Pak Haji teh Gitu cenah jawabna Ki Imin teh. Ari perkara gering-gering nama kuring oge teu pati apal Ki. Ngan kieu Ki, kamari teh kitu katalatahan dan kamari tadi kitu tah katalatahan ku Bu Haji teh ujung Den Surya cenah teh. Yo si Chandra teh di piwarang ka ditu cenah. Nya duka aya naon bangun nama aya perlu, tapi bangun nama rek diajakan ke miet ame aplusan. Da meureunnan hariwang Pak Haji tak kumaha lamun kitu Ki, meureun ku si Chandra ditinggalkeun peuting-peuting Ki. Gitu cenah caritana beja. Nampak beja ti Mang Obon teh. Ki Imin ngawaler. Hari yakin mah kumaha wae teu jadi masalah. Da osok si Chandra oge ditinggal-tinggalkeun ngenong ka itu ka pangajianana. Kor deui jeung di ayeuna mah kina alhamdulillah kor kaayaan sehat. Jadi lamun maneh anjeun Chandra arek ngilu kemit di ditu di imah Pak Haji mah heug wae. Karunya da keur boga kasawat ari pamajikan anjeun kumaha eta Obon, nah moal ditu nguan ku anjeun. Kuring mah nya eta di piwarang teh. Teu di piwarang gitu maksud teh da meureunnan terangun Bu Haji ujung Den Surya oge kuring oge keur kemitan anu gering nya eta. Si iti pamajikan kuring masih kene kitu we ngaralempreh jiga nu tanpa daksa dina kasur we di hariwang kuring oge Ki. Pasti hari-hariwang mah kapikir ku aki oge, tapi ari eta menang ubar aber ujung ngajampe ti Pak Kiai Nurya teh kumaha eta aya leuheungna sugan karasana. Nya ari ku kitu teh mah alhamdulillah Ki, ayeuna mah bisa ditanya ku kuring teh ngan, tapi masih kene kitu we ungleuk ujung gideug. Tuluy deui rada leuheungna teh lamun dihuapan teh asup bisa asup sangu, tapi masih kene
ngalalem prewe tuh kaduga diuk-diuk acan ki gitu we digulang gaper dina kasur. Waduh, kunaon atunya si itu pamajikan anjeun teh nya eta ki nya terus pisan ki kuring oge jadi heran dari ujuk Pak Mantri mah kitunya anu ngubaran ku dokter teu kunaon cenah. Ujuk Pak Kiai oge nyamur dan urang mah kur bisa ngadoa jeung usaha kitu ki. Wah bener eta ujuk Kiai Nuria urang mah anu kur bisa usaha jeung ngadoa nyai jabah mah Allah anu kagungan nya kitu pisan. Kakocapkeun di bumina Pak Haji Aman. Kulantaran Bu Haji ngarasa ringrang tur salempang kana kaayaan Pak Haji anu acan buburu menyat deui tina kasakitna. Atuh tika diteang nu jadi putrana nyaeta Den Surya. Ari Den Surya awakna mah dina dedegan mah basajan wae. Candarabi masih bubujangan atawa lelenguhan. Padahal mah umur nama geus kaasup sawawa. Mun ditanya teh kana naha Candarabi atawa acan daek rumah tangga, jawabna teh cenah resep keneh ulin tur hayang jujur heula dina usaha. Samangsa-mangsa Den Surya ngarungu yen nu jadi bapakna nyaeta Pak Haji Aman teh kaserang penyakit anu teu puguh mimitina. Tapi oge kaasup aneh sababrieutna cek pamariksaan dokter mah anu beda teh. Atuh manehna teh pastina ge ngusahakeun hayang cenah buburu kana bisa sehat deui ka Pak Haji, sehat deui Pak Haji. Cindak nama ubar aber weh kaitu ka dieu. Malahan mah geus nepangan oge cenah ka salah sahiji kiai anu bisa diajak atau bisa dipentak pamuntangan. Dicarioskeun ti eta kiai teh Den Surya menang bongbolongan anu cenah ieu Pak Haji teh kudu dipangmacakeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'an lobana 40 poe 40 peuting ti mimiti surupanon poe tika wanci subuh ulah kurang ti 40 poe 40 peuting lilana. Sanggeus badami kitu jeung kieu jeung Bu Haji anu jadi indungna. Satuluyna diputuskeun yen eta bongbolongan teh rek dilaksanakeun sabab ari ubar aber kanu jadi dokter mah cenah teu katingali kana karasana sabab kasawat atawa penyakit Pak Haji teh katingali nama kitu we teu aya pisan leuheungna. Sanajan bari kitu ari ubar aber kanu jadi dokter mah tetep we arek dilaksanakeun ngan meureunan ikhtiar kalawan doa atawa bongbolongan ti kiai ti tatarwatan teh arek oge dilaksanakeun. Panustrungan mah eta tareka teh arek dimimitian peuting harita. Mantakan ieu Den Surya teh menta ka Mang Obon supaya cenah bisa neang si jantra jang nyelangan mangajikeun teh anu dimaksud ku Den Surya. Lain Surya, ari kira-kira na eta si jantra teh daekeun moal tuluy deui kapan cenah ayeuna teh keur ngaji cenah ka itu ka Kiai Nuria. Ceuk Bu Haji samangsa-mangsa ku Den Surya diajakan badami arek menta bantuan pangajikeun teh ka si jantra. Nyaeta Bu, abdi teh mindang saraya heula ka Kiai Nuria yen hoyong dipangaoskeun kitu-kitu jeung kieu-kieuna. Tapi Pak Kiai teh saurna teh teu sangem ari kedah kemit di dieu mah sabab panginten anjeunna oge seueur anu kedah di naonna kitu nya tos nah malum panginten gaduh anu ngaos.
nya cek abdi teh nyuwunkeun atuh santri saurang atawa 2 urang mah anu tiasa ngarecangan abdi kitu sabab panginten da meureunna kedah diselangan dari kudu sapoe sapnon tika sapeuting jeput mah ngawas ari dina beratna mah moal pati berat ngan pasina oge ari bakat kudila tika 40 poe 40 peuting sapetos kitu mah nya pasti bakal capek tur tunuh we meureunna tah satuluina kiai teh nyarankeun we eta coba cenah ajakan si Jandra dari dina ngaji kitu mah maca Al-Qur'an komo istilahna mah meureunna Yasin atawa nu sejen-sejena katinggalina mah tos tiasaeun nya kuring teh salaresna mah kitu ngarasa heran yen si Jandra teh geuningan ngaji sabab karak kuninga kitu naonnya Surya teh yen si Jandra teh geuningan ngaos di Pak Kiai Nuria ngan meureun kacindekan mah ku Kiai Nuria teh ieu si Jandra dipiwarang maturan abdi weh di dieu da ge cenah bisi teu daekeun mah wawartos dewe ka Kiai ka ditu ya meureunnan ku Pak Kiai bade dibantosan nyarios ka si Jandra kitu nyari mah ambu mah kumaha anjeun we jeung ari si Jandra nadaekeun mah meureun nya meureunnan insyaallah upami dicarioskeun atos wawartos atawa dipiwarang ku Pak Kiai mah meureunnan piraku teu kersaeun si Jandra oge nya maknya ambunya insyaallah masih bisa atuh hari kitu mah jangan mudah-mudahan daekeun si Jandra na tah eta kitu ambu cak urang Tunda saheulaanan kaayaan di bumina Pak Haji Aman nya kitu deui urang Tunda heula nyaritakeun kaayaan si Jandra ayeuna urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen lembur pentas lembur tatangga ti lembur girang teh lembur nu ditempatan atawa dilinggihan ku Kiai Nuria teh ari lembur anu dicicingan ku si Jandra mah katelahna teh lembur pasisian tah ieu mah katelahna teh lembur pentas ari lembur pentas lembur nu geus deukeut ka jalan raya nu nyambung ka kacamatan mun di lempangan mah kana kudu satengah poena lamun arek ka kecamatan teh tapi ari ku kendaraan mah dina lilana ge ngan ukur 2 jam mun kalawan make kendaraan mah kumaha nyampakna deui kendaraan oge lamun buburu nyampak we meureun tereh lamun henteu mah nya meureun kudu ngantosan atawa nungguan kana datangna eta kendaraan di lembur pentas aya juragan nu kawentar berat beunghar reak keton bro di juru bro di pantok teh lain bobohongan lain babasaan eta we mun kabenaran keur usum panen da pare teh bisa minuhan leuyit malah tika tengah imah sagala rupa komo ari di dapur mah cenah nikah heureun hese ngaliwat acan bakat ku loba na eta hasil tatanen komo ari keur marengan panen mah lain ukur hasil tina pare tapi oge hasil sapertining palawija bebeutian jeung sabajana hasil bumi komo mun keur marengan panen bumbuhan mah cendek nama waluya we ari ingon-ingon kayaning kebo sapi mah hayam mah manila mah domba katut embe oge teu suwung dipapai kabeh ingon-ingon mah malah soange aya nu henteu teh meureun satonu teu wajar we kana dipiaraana bawa ningku nya bawa ningku beunghar gitu ya jalma teh ya cohagna mah eta juragan teh pangbeungharna we di eta lembur lain ukur di salembur pentas malah bangunna sakacamatan mah eueuh we nu mapakan kana kabeungharanana
Saha eta juragan teh katelahna Den Jugala kakocapkeun Den Jugala teh ngarasa teu ngeunah hate cenah ku Pak Haji Aman sabab sawah Pak Haji Aman anu dipibogoh ku manehanana hayang dibeli teh acan dijual keneh. Samangsa-mangsa juragan Jugala ieu ngarungu yen Pak Haji Aman nuju kaserang kasawat atawa penyakit pikiranana meureun cenah ari keur butuheun duit mah jang ubar aber aya kasempetan kana eta sawah dijual ka manehanana. Komo-komo ieu juragan Jugala teh ngarasa pernah mere jasa ka Pak Haji Aman. Naon cenah sabab kitu? Sabab saangonan domba pernah dibagulingkeun kana hiji kebon horeng sipana horeng geuningan. Angonan domba anu asalna anu dipiara ku si Jatra teh asalna mah dipibogana teh ku juragan Jugala ngan geus dipasrahkeun ka Pak Haji Aman digantian ku kebon teh. Nu saterusna eta domba saangonan teh nu dipiara ku si Jatra teh jadi we milikna Pak Haji Aman. Ari Den Jugala menang kebon ti Pak Haji Aman. Sanajan sabari kitu keukeuh we ari Den Jugala mah mibogoh jeung mikahayang kana sawah anu dipikahayang teh anu masih keneh can dijual keneh ku Pak Haji Aman. Nah cenah make kitu sabab kabita cenah ku legana jeung ku tempatna sabab eta sawah teh pernahna di sisi jalan atuh mungkin kabita we ieu Den Jugala teh. Dina hiji waktu juragan Jugala keur diuk we di kursi dibaturan ku pagawe kapercayaanana katelah nama si Barnas. Ai anjeun Barnas kumaha cenah eta aya kaayaan di lemur pasisian teh bener cenah eta teh si Pak Haji Aman teh ukur nandangan kasakit atawa gering. Si Barnas ngajawab, laras pisan eta teh Pak Haji kuring teh salaresna mah acan pati percanten tapi keur kabeneran kuring teh arek neangkeun domba tah da boga tah di belah ditu tah aya tah anu dipikabogoh ku kuring. Pasti dinya teh kuring teh ngawangkong weh tah. Bener di dinya mah urang lemur teh malahan mah pas pisan kuring ukur di warung teh tah aya cenah teh mantri anu ukur kabeneran mariksa tah ka Pak Haji Aman tah. Sabab cenah ieu Pak Haji Aman teh teu bisa kaduga hudang-hudang acan sabab lieur jeung barabe cenah lamun digotong dibawa ka dokter atawa ka mantri mah meureunan tah kulantaran kitu tah meureunan ieu mantrina atawa dokterna dia teang meureunan tah ka bumina. Jadi dina kitu nama kuring mah yakin tah ieu Pak Haji Aman teh bener-bener dina geringna kitulah menang bejana mah juragan tah lah. Halus atuh ari kitu mah nya. Jadi aya kesempatan tapi sugan we teu buru cager jeung hartana beak diubar aber. Tapi dipikir-pikir mah lamun hartana dipake ubur aber oge ubar aber gitu tah komo ka dokter atawa ka nuliana da moal cukup moal tika beak bangun mah sabab di henteu-henteu oge Pak Haji Aman teh di salemurna mah ka asup jama pangbeungarna pan kitu sanajan lamun dipikir-pikir atawa dibandingkeun jeung harta kuring mah loba keneh harta kuring. Atau nyanya juragan mah pastina oge pangbeungarna pang ieu anak di dieu mah pang sayogyana kasebatna oge namina oge juragan Jugala. Noh lain hungkur istilahna mah nami hungkur Jugala teh tapi dina palebah harta oge pang Jugalana juragan. Oi anjeun Barnas bisa wae anjeun waktosna
Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajeng anak siluman pieu cenah ya. Manganya diantos wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.